Iya cek, nggak sakieu. Nggak sesuai sakieu Nur. Tapi iya kasbon heula nya, isukan dibayarna. Tenan naon kan? Nya nggak sana naon. Nuhun atuh nya Nur. Nya sama-sama cek. Nur, urang dek balanja deui. Dek mayar hutang heula. Oh, nya cek. Ya. Nuhun nya cek. Iya Nur, urang teh bingung. Dek masak naon nya? Dulur urang ayeuna di kampung, dek kadarieu gitu Nur. Oh, dulur ece dek datang. Dulur di mana, cek? Dulur urang Nur di kampung, di Sukabumi, jauh. Matakna ku urang dek dipang masakeun. Masak naonnya anu ngeunah? Masak endog balado gitu. Hayang endogna sakilo atuh Nur. Sakilo? Nur sakilo we. Hari ini anu isi 2 aya gitu. Aya cek kalanya. Ya cek, totalnya 70.000. 70.000 Nur. Kieu nya Nur, ieu di bawah heulanya, isu ku urang dibayarna. Soalna poe ayeuna urang can nyepeng duit, tapi kumaha dulur urang dek daratang. Lamun teu dipan masakeun, teu geunah ka Nur. Jauh di Sukabumi, ieu di bawah heulanya. Aduh, eta loba balanjaana cek, kabeneran isuk abi balanja. Pan biasana oge lamun urang ayeuna ngahutang, isukna langsung dibayar. Bawah heula we nya Nur, bener, isukan dibayar. Kumaha nya cek, soalna nu ngaranna ngawarung detik mah cek. Eker muter, lamun dihutangan terus nya kumaha. Atuh kumaha nya Nur, dulur urang ayeuna sakedeung deui daratang. Oke sore datang oge lamun teu dipasak ayeuna moal kaburu atuh Nur. Nya enggeus cek. Ieu di bawah heula nya Nur. Nuhun nya. Nur, Cipiti sering ngahutang. Nya Cah Haji si kamari ngahutang, tapi dah langsung dibayar sih. Tapi ngahutang deui. Kitu Cah Haji. Berkali-kali manehna mah. Nur, manehna ieu teh warung sembako. Nah, ngahutang-hutangkeun. Kumaha muterkeun barangna coba. Matakna Cah Haji lamun warung leutik gitu terus kan jadina kumahanya. Aduh, kunyaho Cah Haji? Teu dibere ge karunya. Lamun teu dibere teh manehna sok kitu Cah Haji. Sok curhat ngadu nasib. Maneh mah terlalu bager Nur. Jelema lamun hayang jualan lancar ulah dibon-bonkeun. Lamun cigah kitu kumaha muterkeun barangna. Lieur kan maneh Nur. Nya sih Cah Haji. Soalna model cigah kieu lain cepitri hungkul. Aya sababaraha oge Cah Haji. Nur, Cah Haji dibere nyaho nya. Dulur Cah Haji kan boga warung. Eta kumanehna ditulisan na tembokna. Dilarang ngebon gitu. Jadi jelema-jelema teh pada sungkan Nur. Ya enggeus engke ku abi diobrolkeun ka salaki abi. Tapi kumaha lamun tiba-tiba dipasang, sieuna kasinggung. Kasinggung nya jelema-jelema eta Cah Haji. Nur, tong mikiran omongan batur. Geus lah mikiran diri sorangan we. Nuhunnya Cah Haji, tos mere solusi keur abi. Oh nya Nur, ieu balanjaan Cah Haji sabarahaeun? Hitung heula ya. 50.000-an. Ya, geus nya Nur. Nur, urang ieu dek bayar hutang anu minggu kamari. Poho wae Nur, urang dek ka dieu teh. Tumben ece lila. Biasana ge langsung dianterkeun duitna. Nah, ieu geus saminggu karek ka dieu. Marana ge poho Nur, hampurannya nu penting ayeuna geus mikeun duitna bari eudek balanja deui. Nah, eta Nur, aya tulisan dilarang kasbon, maneh nyindir ka urangnya Nur. Lain keur nyindir ece, tapi keur kabehan. Soalna abi kawalahan ce lamun merebon terus ka unggal jelema. Aduh Nur, urang kan ngabon karek telat saminggu ayeuna. Biasana oge unggal poe ayeuna ngabon isukna langsung dibayar. Nah, ini langsung dipasang cigah gitu. Hampuranya ce ayeuna abi henteu merebon. Hampura pisan. Padahal Nur, maneh ieu teh sarua jeung nulungan urang Nur. Pira ge poe ayeuna ngabon isukna langsung dibayar. Pira oge telat saminggu buat langsung ditempel. Dilarang kasbon. Rada kasinggung urang Nur. Maca tulisan eta.
yang geus lah non urang mah pindah langganan maneh kos lain jeung tatangga susah dijelasin oke kita buka hutang kan bae kalengitan pelanggan hiji mah daripada lieur kawalahan tiap palanja